Para mitra sadaya wilujeng tepangdang deui sareng acara mateuh acara maneh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna para mitra sadaya nincak bagian genep para mitra sadaya nincak bagian ka genep. Kasuguri kaum dangu sadaya mangja ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang nya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian kagenep. Kasuguri kaum dangu hatur nuhun sakalide oge para mitra kanu parantos noe subscribe sareng locengna, nu parantos noe like-na, nu sering komentar sareng sajabina atur nuhun. Mangga nyangakeun dongengna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian kagenep. Wilujeng ngadangkeun. Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya sapara kanca. Mang Jaya sapara kanca ti studio bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari para mitra sadaya. Atuh ayeuna teh pami kamari urang neme bagianna kalima, ayeuna nincak bagian kagenep para wargi sadaya. Carios nyambung atuh anu nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung karangan saderek Aan Merdeka Permana. Carios ieu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Mangga para mitra sadaya urang hanca dongengna harita teh para wargi sadaya. Contona bae cenah lamun datang ka Gunung Jati Cirebon pajahayang bisa beunghar ku jalan ngetek. Nyaeta muja-muja kasiluman monyet. Terus lamun ka Gunung Koromong di Majalengka hayang ngopet nyaeta muja jiga ka Butahejo. Aya numuru ka Gunung Hejo di Cikao hayang ngipri nyaeta hayang beunghar ku jalan muja kasiluman oray. Tah nu kitu mah cenah ulah diturutan lantaran eta mah musyrik. Ari musyrik teh ngadua pangeran, mi dua pangeran teh kacida pisan dosa nu panggede-gedena. Aki Darum malah nerangkeun. Sabada Aki Darum nerangkeun Mang Lendra tuluy ngajawab, Ki, kuring mah teh hayang kitu tuh Ki. Kuring mah terus terang teh hayang kitu lah pokona mah. Ai kuring mah jadi pokona mah nya sakadar hayang nyaho we. Meureun teu nanaon nya ki mun hayang nyaho mah. Teu kuring mah teu hayang jiga model anu disebutkeun ku Aki. Cek Mang Lendra. Atuh nyaon atuh ari kitu mah Yang Lendra. Sok asa sing wijaksana dina ngoni ngahartikeunana. Salah ngahartikeun tanuan ge bakal cilaka deui. Yo, ai geus cilaka, Pan. Meureun tuluyna teh urang nu karasaripuna. Aya paribasa kaduhung tarati heula kitu. Omong Aki Darum. Moal kieu. Moal salah ngahartikeun pokona uing mah terus terang we. Panya kudu nyaho lain. Sagaruba ke urang teh kudu nyaho kana ilmuna kitu. Geunang aya paribasa cenah urang ge kudu nyaho ilmu maling tapi ulah dilaksanakeun malingna kitu. Ai nyaho mah kudu ngajaga sangkan urang ulah kapalingan. Kitu meureun nya kinya. Sabab kawas ceuk Aki tadi mu nyaho urang moal salah dina mere pangajena kitu lin. Omongan Lendra para mitra. Halus atuh ari kitu mah. Sok atuh dongengkeun soal onom teh. Cek Lendra jiga nu nagih janji. Nya kieu sok medar soal onom teh. Uing dah yang nyaho tuh. Cek si Ujer bangun teu sabar. Nu duaan oge sarua bangun anu teu sabar. Hayang nyaho jeung deui sangkan Aki Darum daek medar riwayat onom teh. Ngan anu dititah kalah kaleleda
atawa jiga nurada bimbang keur mah tiba heulana teh cenah di wewengkon nyaeta di Lakbok atuh para mitra sadaya teu eta di wewengkon Lakbok macana para mitra masyarakat jiga nu pantrang cacarita perkara onom teh basa dititah gewat medar Aki darum teh kalaka jegroh-jegroh harita teh atuh batu. Geus kitu malah tuluy dedeheman para mitra. Teuing pedah ngarasa seber da peuting ieu karasana meuni asa comrek cenah ti iseun kabina-bina para mitra. Jeung aneh deui eta peuting eta mah. Angin meuni peuting saleor. Eta angin atuh para mitra sadaya. Meuni matak pika keungeun peuting eta beda-beda ti sasari malah kadenge anjing nepi ka rageg harita ge para wargi sadaya atuh puguh we pikeun Aki Darum oge ngarasa reuwas naon sababna kajadian tumiba saperti kitu tara-tara ti sasari para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang para wargi sadaya harita teh di pakarangan luar kadenge sora anjing babaung Aki Darum teh para mitra sadaya nuluykeun caritaanana harita teh. Lain barudak ari onom teh sabangsa makhluk bising teu nyaho mah yeuh. Ari sabangsa makhluk katelahna teh makhluk gaib. Makhluk gaib eta nu mangkuk di hiji wewengkon nya eta jirawa nya nu kiwari katelahna rawa onom teh kitu ceuk Aki Darum para mitra sadaya marita medar carita ngaso heula para mitra kaum dangu ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa angin niting hariuk kadengena para mitra ti kajauhna harita ge beda-beda ti sasari memang kaayaan kitu teh para wargi malah mah sora manuk cenah para wargi sadaya disarada dina kaayaan kitu matak pika keungeun para mitra anu mulia eta patempatan teh manuk pate malanjeng pada baturna dina kaayaan peuting mata pika keungeun. Memang para wargi sadaya kakara harita atuh cenah kitu, tapi sok sanajan kitu Aki Darum harita teh tunuykeun deui nyaeta riwayatna teh. Harita Aki Darum nyarita deui. Lain euy barudak. Kakara ngadongeng sakitu oge euy. Lain ya bulu punuk Aki meuni pating puriding kieu meuni asa kukurayeun kieu Aki mah deuleu barudak. Aduh. Heueuh. Meuni asa kieu meuni asa naon maboaya. Aki Darum harita nyampaanna punukna para mitra sadaya. Bulu punuk cenah meuni muriding karasana kakarasa kitu ge kakara ngomongkeun ngan sababaraha kecap. Harita atuh hadaya tuluy nyarita deui. Ya atuh kudu dikurud we heula atuh Ki. Meureun mun geus lenang mah moal pating buriding atuh bulu punuk teh Ki. Teh majang dayat guyon. Dari maneh ulah sok banyol kitu da lain tempatna ieu teh si Aki teh terus terang jiga nama nya teh sawak meureun atawa santeuna da dewek euy karasa euy nyaan meuni asa kumaha boa para mitra sadaya. Ujer harita teh atuh ngilungengklokan sangkan para wargi sadaya dayat ulah nyarita kitu. Keur kitu kadenge aya nu ngadorok-dok jiga dahan kai ngadorok-dok para mitra katebak angin. Naon euy? Eta jiga dahan kai ngadorok-dok. Naon nya? Teuing atuh euy lah. Geus jiga mah sora dahan kai puunggas meureun katebak angin. Malum angin meuli sakieu kuatna. Karasa mun ku lain ge angin meuli sakieu gedena. Aduh. Heueuh. Meuni ting saleor kieu euy. Aing menyaan asa beda ti sasari ieu teh. Cing we
Pokoknya orang ilikan ke pakarangan. Bisa anu katinggang babakunya mah. Lendra cengkat rek mulu keluar. Tapi Aki Darum ngahulag. Aki Darum nyarek harita teh. Harita teh Aki Darum nyarita. Teu kudu, yang Lendra teu kudu. Aki Darum malah nyarek Lendra init keluar rek ningali kajadian naon anu ngadorok-dok teh. Kor, ari Aki, kumaha mun aya nu katinggang? Yu angin mun gegelebugan kieu mata kadiwang. Omong Lendra rutret ka palebah panto nu endag-endagan katebak angin para mitra sadaya. Nyakeun bae jang Lendra. Keun bae jang Lendra meureunna. Kieu kaayana kalenge ku Aki ge angin teh. Tah, geus nya. Teu kudu da moal aya naon beun ge moal. Tenang we jang Lendra. Omong Aki Darum. Sok atutuluykeun lalakona ari moal aya naon mah. Uing mah kagok ieu. Dah, ku sae ngeureungan engekeun riwayatna pangpangna mah. Sing sok tuluki. Para mitra sadaya memang nutiluan teh ngaharepkeun sangkan Aki Darum gancang-gancang muka riwayat ngeunaan urusan anu disebut rawa onom teh. Harita Aki Darum babatukan heula. Nya barudak. Ari sabangsa onom teh makhluk goib eta teh bising teu nyaho madeuleuh. Tapi lain jin lain setan sokomo kasebut iblis jahat. Ieu mah makhluk goib we kasebutna kitu. Aki Darum harita nerangkeun ngeunaan masalah rawa ono. Kituna teh bari ngalinting daun kawung para mitra sadaya. Geus kitu nyekeskeun batu paneker bari ngawabalkeun awul kana tengah-tengah batu. Cekolot kami mah makhluk gaib mah Ki. Dian ti bangsa jin jeung setan teh ya iblis. Jin anu pangjahatna. Pokona mah jin anu pangjahat-jahat teh iblis. Nyatang tu bae pangeran umur bang alam ge ngagaib kene. Ngalamun itu lain ieu lain. Nya gaib anu mana tu bangsa onom teh Ki? Cek bujer tetelepek hayang nyaho cenah para mitra sadaya. Atuh eta bangsa onom teh bangsa naon cenah ari lain iblis mah cenah para wargi. Padahal nu goib teh loba para mitra di antarana malaikat ge kasebut goib. Atuh ayana akhirat pon kitu kene. Kitu di antarana memang harita ujer tetelepek wae bakat ku hayang nyaho kaayaanana. Harita para wargi Aki Darum tuluy nyarita deui. Dabongan tumanya kitu atuh samemeh nyaritakeun onom teh meureun Aki kudu dongeng perkara kaasup bangsa naon ari ono meureunnya. Cek Aki Darum para mitra sanggeus ngarengha panjang. Para mitra sadaya nya kitu we atuh meureun Ki lah pokona mah berarti urang teh kudu mundur heula meureunnya ngadongengkeun riwayat eta teh kitu. Kira-kiranya mah kitu barudak. Cek Aki Darum bari babatukan deui. Ayeuna urang hanca deui dongeng para wargi sadaya. Harita para mitra Aki Darum teh babatukan deui. Tuluy nyarita. Mangke heula anyan yo. Samemeh dodongeng panjang lebar. Aki teh deuk menta paidin heula. Kumacakeun jang jawokan barudak. Omong Aki Darum dari anaker. Atuh puguh nu tiluan teh para mitra ngarasa bungah lantaran ayeuna Aki rek muka jang jawokan. Berarti cenah para mitra sadaya meureun mementa sangkan dina ngoning nyaritakeunana aya dina kasalametan. Sok atuh kieu nya. Ceuk nu tiluan meh bareng. Harita keneh para mitra sadaya Aki Darum langsung maca jongjang jawokanana anu mana unina jang jawokan teh kieu para wargi sadaya.
Geman aing siluman ageung bulu kukus bulu tina mungan galudra bayu sungara luncat ka bojong caria raga maung tutunggangan aing pang nepikeun kana tujuan aing ukur dek mukakeun dalang sebuhun ya batara ulah ganggu ulah jai da aing lain dek ganggu ulah da aing lain dek ganggu buka kitu para mitra sadaya harita teh atuh Abah Aki Darum teh mukajang jawokanana minangka nama para mitra meureun menta paidin manehanana reka nyaritakeun perkara eta kajadian. Para mitra anu mulya, barang atuh kadenge Aki Darum menyarita kitu aneh luar biasa. Anu tadina angin ngagelebug teh para wargi sadaya. Sora sato bebencek jeung sajabana di sarada kontan ngadak-ngadak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Siga-siga nama geus teu kadenge deui sora naon-naon harita teh. Harita ge ujer ngarasa helok jeung ngarasa bengong. Ujer malah kanyarita, "Uluh, tu angin bet ngadadak geuning jadi eueuh." Nya jadi biasa we teu ngagelebug. Eta geuning bebencek gerepe. Aya naon ki? Aya naonnya? Si ujer heraneun diukna ge pina. Lain aya naon deuleu sia barudak. Apa nanti keneh aing geus menta paidin deuleu. Upama angina ngadadak diri, upama sato-sato peuting ngadadak simpe, eta tananing nu ngageugeuh di Pulau Majeti geus mere paidin pikeun aing dodongeng gitu pang-pangna mah bising teh nyaho mah sia barudak. Ceuk Aki Darum. Aduh, syukur atuh Ki. Teu tulus kami sieun teh nya. Boro tadi mah awak teh beureus geus ngalaleper. Hate ke meni soak atuh. Ceuk Jang Dayat. Hatena ngarasa longsong ayeuna para mitra sadaya. Dor atuh Ki kadinya geurang ngadongeng. Cek si ujer geus teu sabar deui. Aduh, nya Ki, cing sok kadinya. Lah, pokona mah geurang ngadongeng Ki. Uing geus teu sabar ongko ieu sarua we jeung ujer katu Dayat. Emal Mang Lendra. Atuh ya. Aduh, ieu ge panci tata ge aing teh deuk dongeng deui. Nu mata kalaka diajak cacarian cing aing menta cai kadinya. Harita kene sor tata yeu ki yeu cai urut uing. Teu nanya aon urut sia ge nu penting malong song kana Cikoro deuleu. Aduh. Lumayan euy. Aing geus nginum meni asa. Longsong Cikoro teh aing bisa ngadongeng deui. Aduh. Ngan ieu arateuy euy Cikoro teh. Sigana mah malum geus kolot we babakunya mah aing teh. Ceuk Aki Darum. Tah ayeuna urang nerangkeun bangsa naon ari makhluk onom. Ceuk Aki tadi bangsa onom teh lain jin lain setan sok sumawona makhluk jahat nu katelahna iblis. Maranehna teh hirupna oge jiga urang kieu we hirupna oge. Aki Darum mimiti ngadongeng para mitra sadaya nerangkeun perkara rawa onom teh. Geuning jiga urang nya kahirupan bangsa onom teh. Kok jiga urang bumen-bumen kieu ge? Aduh. Uing ngarasa heran atuh. Nya onom jiga urang. Nya dahar kitu nginum jiga urang kitu. Tema Lendra para mitra sadaya meuni nyelengkeun. Ngan ngaso heula sakeung euy aduh. Aduh ieu mah Aki Darum para mitra sadaya.
harita para wargi sadaya Aki Darum nyarita deui. Oh, nu macak barudaknya. Ari kaayaan di negeri onom teh sarua we jiga urang. Sabab kabutuhna ge sarua jiga urang. Mun urang butuh dahar, maranehna ge sarua butuh dahar. Mun maranehna butuh nginum, da sarua maranehna ge butuh nginum deui. Urang butuh nginum, manehna butuh nginum. Pakaian, persiasan, lahir, kawin, jeung pae, sarua jiga urang. Sarua. Maranehna ge keuna kupati, keuna ku sedih, tapi oge pokona mah ngalaman gumira. Keuna ku bunga, tapi ge ngalaman lara balangsa. Ambek keuheuh dendam jeung sosobatan nu sajati sarua dipiboga di negeri onom teh. Ngan bedana ari bangsa manusia sok keuna ku owah gingsir, ari onom matara kitu. Cek Aki Darum merele para mitra sada. Dina cacarita naon eta ki? Perkara ai bangsa manusia keuna ku owah gingsir ari eta naon negeri onom matara. Naon teh maksudnya? Lendra geus tumanya deui. Oh. Ari di bangsa manusia masalian ti aya nujunya. Oge aya tukang linyok, tukang bohong, jeung sok aya nu resep neangan kauntungan tina karugian batur. Sok ieu we heueuh. Seuri ningali batur atuh sangsara. Seuri ningali batur susah. Sok ieu mokona mah sabalikna ngarasa sedih mun ningali batur keur dina kaayaan bunga kitu di bangsa manusia mah. Omong Aki Darum, di bangsa onom kumaha ki? Tah lamun di bangsa onom nu karitu teh bisa disebutkeun eueuh. Pokona mah eueuh we nu karitu teh di bangsa onom mah. Marehna mah tara sidik pidik kasasama, tara jail kaniaya kasasamana, silih tinulungan jeung sasamana. Aya paribasa kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Tara pahilir-hilirnya mani, tara pagirang-girangnya tampian. Pokona mah tara maling hak batur, jeung jauh tina rasa sarakah, kitu pang-pangna mah. Naon deui kaunggulan lagi? Lendra panasaran. Para mitra sadaya Lendra harita nyarita deui. Sok atuh ki tulikeun dongeng ki. Pokona mah mestre beres kitu. Oh, beuk Aki ge yeuh. Tadi teh lain teh nanyakeun kaunggulan lain. Nya, kumaha teh kaunggulanna? Ari nu jadi kaunggulanna teh euy, kusabab jauh tina linyok, jauh tina bohong. Jeung jauh tina rasa sarakah, nu jadi raja dipercaya ku rahayatna, jeung rahayatna diajenan jeung dipikanya aku nu jadi rajana kitu pang-pangna mah. Nu jadi raja teu resep ngumpul-ngumpul harta bana. Sabab cek ukuran raja harta nu paling gede ajena eueuh deui. Iwati neuleuh rahayatna senang, suka bunga, jauh tina berwit, jauh tina kasangsaran lahir jeung kasedih batin. Atuh hayang pisan kami hirup di negara onomnya mun kitu mah. Genah pisan meureun eta antara raja jeung rakyat silih ajenan, silih pika cinta, silih pika nyaah, silih pika asih. Resep pisan beda jeung di urang mah. Ari urang kudu nyaah kanu jadi pamimpin, ini urang mah geuninganna di manusia mah ari pamimpin, jigana teh hare-hare hirup ningali rakyat sangsara ge. Uing ngomong kitu mah mending hirup di negara onom atuh. Jang dayat nyelengkeun. Yah, para lundeung. Ari sia dayat, ulah sok saomong-omongna ieu. Ali lain omongkeun mah. Mane mah sompral pisan dayat euy. Kumaha sia mun katulah
cek si Ujer nyegag para mitra nyarekan kadayat ulah ngomong gitu. Maksud uing mah yo hayang hirup di negara jiga onom maksud teh. Kuring mangalamun we lamun di negara urangnya di negara manusia gitu. Yo hirup jika di negara onom meureun aman. Ya meureun uing teh senang we nataku ayo. Meureun akang mumul kitu hirup senang. Cing Kang Ujer pikir kadinya. Ya malah hamun maksudnya gitu. Da sia mah tadi teh hayang hirup di negara onom atuh. Lamun mah teu naon. Ngan aing ngalamun teh alah jauh-jauh kana laksana deuleu. Nu matak pikir-pikir mah hese beleke ulun kumaula ka juragan Bandara Wadana oge. Ku hayangna hirup senang deuleu aing teh. Kitu pangpangna mah. Tembak si Uje. Geus atuh ari mah nya. Kumaha teh kalakangan ngaribut wae. Yeuh, apa nak darum trek dulu ikeun deui dongengna deuleu. Sok diganggu wae mah nya ujugna. Kumaha sih? Lendra ngagebes da asa kaganggu kuno patelap. Nya sok kayaknya tuh ki teruskeun ki lah omong si Ujer deui. Jegroh para mitra sadaya Aki Darum babatukan heula. Samemeh nuluykeun caritaanana. Nya urang tuluikeun deui barudak. Tadi teh geus nepi ka mana nya? Da eta sok diganggu wae ku sia atuh aing keur ngadongeng teh. Cek Aki Darum sanggeus sebatukna eureun. Eta keur nyaritakeun bangsa onom mah hirupna jujur. Teu jiga manusia kitu nepi ka dinya mun teu salah mah. Omong Ujer. Tahu kitu deuleu. Tapi sanajan hirupna jujur jeung saruka bunga, maranehna teh lain hartina teu baroga masalah deuleu. Cek Aki Darum. Ari nu jadi masalah naon ki? Jang Dayat Kerum. Oke heula urang dongengkeun isuk we nya waktuna kaburu beak ayeuna mah barudak.